salawe manualima mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa ulah molotot ka aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala aydan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati Ingda fasadil ummati falahu ajru mi'atu syahid. Al-hadis tabarukan biddu'a Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma yassir lana umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis-solihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka syafa'ati Rasulillah fi yaumil qiyamati wa maqamam mahmuda bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal al-mukarramun wal mukarramah. Nukusim kuring dihormati sinareng dimuliakeun para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Digawit nu anom dugikan nu sepuh wabi khusus sesepuh desa Banjaran Sari, wabi khusus DKM Masjid Atin beserta staf. Urang doakeun guru urang sadayana nu aya di tempatan mudah-mudahan ku Allah sing ditambih-tambih kabarokahanana amin. Sing ditambih-tambih kamuliaanana amin. Non rupi cita-citana sing dikabul tur diijabah amin ya rabbal
Tahilap nusami kusim kuring dihormati sinareng dimuliakeun para juama tokoh masyarakat aparatur pemerintah dimulai pangkat paling handap disebutna Bapak RT aya RT na RW na aya kuwu na aya. Alhamdulillah ketika umaroh dekat dengan ulama insya Allah bakal ngadatangkeun hujan barokah amin. Urang doakeun para aparatur pemerintah dina ngajalankeun tugasna ku Allah sing diamanahkeun amin. Ya Rabbal. Teramat spesial yang saya cintai dan saya muliakan jajaran para panitia penyelenggara. Bagaimanapun juga acara malam ini tidak akan terwujud tanpa dikoordinir para panitia penyelenggara. Betul? Betul. Apapun yang dikorbankan rek tanaga, ilmu, harta, pemikiran ya Rabb sing dibales kes kalayan balesan nu berlipat-lipat ganda dunia sinareng akhiratna amin. Untuk itu sebelum saya ceramah kita kasih tepuk tangan dulu buat para panitia. Mudah-mudahan acaranya tahun depan lebih sukses lagi amin. Mubalikna aing deui wae. Nama kenyeng serikeun euceut. Wing di dia lain jeung sasaha kararesan jeung keluarga besar Kang Haji almarhumah masih kene dulur ti mana ti aki jadi aki wing sareng aki anjeunna sarua aki-aki. Ieu mun toronton ngaji nagalak wios moal gunungan moal balik ti heula moal ngongkosan edan resep nyiksa si umi gaing. Nu sami-sami kusim kuring dihormati wabil khusus keluarga besar daripada perusahaan Kataji juga sahabat saya dari Majalengka Gus Ali ketua daripada PWLDNU Jawa Barat kebetulan uing oge sarua sekjen LDNU Kabupaten Sukabumi ajengan pengajikeun di mana di Majalengka di mana di Cikijing sabar ai ka Majalengka cek aing eta si Gus make nanyakeun geus nyaho aing 15 juta. Heeh eta make nanyakeun ieu mah ngabejaan. Ya alhamdulillah wengi ieu tiasa dongkap doakeun ieu Gus Ali sing panjang yuswa amin. Sing barokah amin. Juga di belakang ada masih kene sahabat awakna sarua jeung aing masih kene potongan BMW badag montok bobeg. Nah eta di tukang aya ki geledek nyemput saya eta mah eraan. Ngan awakna hungkul badag eta nama leutik. Heuh eta na sok diemut-emut. Oke sami-sami kusim kuring dihormati para bapak yang sangat luar biasa. Acara teh ieu teh padahal penting betul. Biasana penting identik jeung bapak-bapak tapi maaf sehebat apapun di judulan bapak-bapak keukeuh pengajian mah didominasi ku ibu. Betul Bu? Betul Bu? Muludan ku ibu Rajaban ge ku ibu Muharaman ku ibu lomba nganyuk. Nah saya make terjadi ngomong eta nyebut saya setting bu gitu. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri wengi ieu tiasa silaturahmi alhamdulillah. Bu boleh saya panggil AA nya daripada geuleuh. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mau bersilaturahmi akan dipanjangkan umur amin. Yang kedua akan diberkahkan milik rezeki amin. Karena hidup di dunia kita butuh perkara duit. Hidup di dunia kita butuh perkara dunia. Jangankan orang yang hidup yang mati pun butuh doa. Memang di ditu aya Indomaret jeung Alfamaret. Eta kana duit wae. Geus beuting ngajina rang berebetkeun bae siap. Singkat, padat, melekat, balik di dieu mawa. Astagfirullah. Didikan mana kenal lalabokeun bae. Geus meunang berkata geus. Kade cekelan bisi leungit. Alhamdulillah. Ngan aing mah tahun-tahun jadi mubalik ka karak penting ieu aing disuguhan kemang emangna aing belorong. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Sudah menjadi satu tradisi umat Islam di Indonesia bahkan di dunia. Ketika datang bulan Rabiul Awal, semua antusias memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa sih Maulid Nabi diperingati? Jawabannya singkat, orang mah jalmi bodoh, bobolokot ku dosa, boga penyakit pohoan, bener tuh. Sok disebut barho bubar, atau nabi abdi tumhiho, 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 tuman hilap bari poho. Rek nanya tahun kamari di dia muludan ayah apa weh? Ingat tuh kiai nak ngomong ke naon? Wah, aing nyaho sia poho. Jadi inget-inget heula. Usabah kurang banyak penyakit pohoan nu pawur nu bahaya sieun umat tidak kena dengan baginda Nabi Muhammad. Bo, jangan menceritakan di tempat yang lain, yang kumpul di sini lamun ditanya nasab Rasul saurang-saurang loba nu ngadadak nyeri beuteung. Bener teu? Minimal petinggi urang inget-inget heula siap. Kaluarkeun sorakna ngaji jeung toronton aya aturanna, giran aing ngomong ece wayahna cicing, giran ku uing ditanya wayahna jawab, dan ditempukeun wae mah aing era. Sok atuh ece kaluhur ku aing dihandap dikitukeun beraku teu kiih mah. Siap kaluarkeun sirana siap? Abdullah nama ya. Ieu jelema saragem kieu eueuh soraan. Siap, lanjut. Abdullah nama Aminah ibun Abdul Muttalib, Abi Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh wah aing ditempukeun bari muter lobana mah hok cai malohok bari ngacai. Ini umat Islam ngaku cinta ka Nabi, ngaku cinta ka baginda Nabi, tapi maaf tidak kenal dengan nasab baginda Nabi Muhammad. Ibu anu paur tingali dina kitab Fiqhus Sunnah aya ibarat la subban alaihi adabus sobah. Allah bakal nurunkan bencana, Allah bakal nurunkan musibah bertubi-tubi teu eureun-eureun manakala jelema tidak kenal dengan nasab baginda Nabi Muhammad. Maka paur 2 tahun ka tukang diurang tingali bencana teu eureun-eureun leres apa henteu. Banjir bandang aya puting beliung, gempa bumi, corona ge aya corona ka dieu kabagean duit 600.000 nu kabagean anu henteu loba nama bagean da moal dibere deui ieu hayang we dibere teh eta jelema beunghar ngadadak miskin aya nu kitu aya moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku aing terusum corona kang nepi ka nganterkeun 600.000 kata tangga meuni disuhun dina mun-munan mi aya rezeki kita jang umi 600.000 nuhun ajengan ti saha ti corona mi didoakeun atuh corona teh sing panjang umur
bobo sarua ngilu ngadungakeun ieu. Bu, corona geus beres, Cianjur aya gempa bumi, bahkan di Banten pernah viral aya Sunam. Lihat dengan kacamata agama, Al-Quran mengatakan wa yurikum ayatihi wa ayya ayatung kirun. Ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya, Betapa kecilnya kita di mata Allah, betul. Orang sok kadang-kadang fokus memikirkan bagaimana kehidupan yang enak, lupa menjemput kematian yang enak. Padahal KB oge orang bakal orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT. Ya lebih sinewa kaing. Kiai Panori jauh-jauh teh Sukabumi ka dieu diluangkeun modar aing. Ieu dengekeun euceus sakumaha euceus jarang ka majelis taklim, jarang ka masjid, keukeuh maot mah teh yang saha? Kiai, bener teu? Kamaotan nu diteang ngamandikeun, ngapanan ge, nyolatan ge, ngagotong ge. Bener ieu mah jamah ebel. Kakara kadenge kiai jeung ngagotongna sakalian nu dikuburkeun. Astagfirullah. Leuwih ebel pisan ieu mah. Tapi memang bener kiai di urang ageng jasana, betul. Ibu budak urang ngarti ilmu tauhid, fikih, tasawuf, bahkan jampe salat maca Quran ti saha ti kiai. Indungna mingguan ti saha ti kiai. Bapakna mingguan ti saha ti kiai. Tengah beuting euceuk aya nu karasa neang saha? Dokter. Curiga aing ka kiai. Tapi memang benar satu pelajaran yang Mang Santri, hei Mang Santri, anjeun masantren keur di pasantren kudu sagala diala. Bukan hanya jurumiyah yaqulu imriti alfiyah syarah alfiyahna, bab doa ge kudu apal resek Kang. Da masyarakat geus datang di lemur mah tara nyaho, kadang-kadang ka imah sok datang we bari mawa cai, aya nu kitu aya. Kadang-kadang mau cai herang mau diakirin kuna naon Gus hampura di Sukabumi lamun malam Jumaah ya cai kieu ieu teh cai ubar kasurupan. Berarti aing keur kasurupan berarti. Eueuh sakalor kabeh atuh. Bari ngasongkeun cai kieu ajengan hampura ngaganggu aya naon? Pun incu asup rumah sakit rek lahiran teu bijil-bijil. Terus datang ka aing naon emangna aing neuneun saham. Maksudna rek menta doa bila ku duit emang aya beungeut koropak atuh ka aing menta sakumaha tunuh sok guru urang dipenta doa ku masyarakat moal istilah dianyuk bener teu sugan bahasana enjing we ka diri moal lumpat ka cai nyokot cai wudu maca doa entong panjang-panjang urang mah bismillah we sabab bismillah teh tawasul bil kalimah ning dihikayatkeun tinggalina kitab buku dojen aya ulama teu damang repot ka dokter teu cager ka tabib teu cager panyawatna geus teu aya ayeuna ubarna akhirna sumerah diri dikirna kalimat bismillahirrahmanirrahim akhirna dengan wasilah bismillah panyawat panyakitna diangkat ku Allah amin. Bisi penting ieu datang ka dieu mawa panyakit balik ke dieu panyakitna sing diangkat ku Allah amin ya rabbal sing yakin dengan bismillah. Bu malam tadi ngaji daerah ayeuna Bogor beres turun ngaji di panggung si Umi ngaberi ajengan barokahna bari ngasong-ngasong cai naon ieu teh hayang dijampe budak gering geus saminggu dijampe teu panjang-panjang maca bismillah. Subuh geus telepon deui ajengan nuhun tos dijampe alhamdulillah eta mah budak teh pupus eta uing reuas panyatekna yakeun nomor rekening eta mah geus waktuna we ngan hartina pelajaran keur santri ketika geus di masyarakat mah urang kudu sagala bisa saat harita ku aing dijampe we doa lancar ngajuru bisi orang dia butuh ieu dijajahkeun masal bismillahirrahmanirrahim
mursia mursitu. Nah make seserian uing salah apa henteu? Salah kan tadi kuncina maca bis aya tah maca mursia mursitu ameh kadeuleu gawena tiupkeun sing yakin bah cana kainju abah inumkeun usapkeun kana beteungna inget bahasa ti aing di mana-mana langsar pasti bijil. Di mana langsar pasti lamun teu langsar moal pan kiai aki-aki mah teu cukup sakali kiai kumaha cara nginum heuh kieu tah cara minumna orang buka heula ku aing. Kieu cara nginumna aing ngobrol kudu beres. Panjaman ayeuna mah loba iklan teu beres Kang sok tingalina TV iklan sampo kudu katempo buukna bener teu iklan sapatu kudu katempo sukuna iklan softtek teh ditempokeun berarti ngawangkong teh kudu beres tah cek aki-aki kumaha kieu bah cek nginumna tah lain haus nyontoan. Teringat guru besar ceramah almarhum almarhumah Kiai Haji Zainuddin MZ Allahumma gfir lahu amin. Mubalik ketika ceramah maka bagaikan kendaraan membutuhkan bensin. Rek nanya ke orang dia motor jeung mobil angkot bensinna roba mana? Komo aing toronton. Maka segala aya geuning dahi aya akan aing inum deui ku aingan. Tapi hampura Gusnya aing geus jadi mubalik ieu mah nginum teh diatur euy. Uing mah nginum teh ti isuk nepi ka magrib lobana nginumna cai herang. Lamun ti magrib tika jam 12 beuting nginumna kopi hideung. Ti jam 12 beuting nepi ka subuh aing nginumna susu nu tungtungna hideung. Maksudna kopi susu. Sok ka mana-mana inum deui ya. Tapi bari tiris nginum dipaksakeun cai kieu mah sok hayang nyorowok heula meunang teu Bu. Bagaimana aku kan betah ceramah sementara aku tunduh gelisah. Jangankan menjamuku dengan rokok kesukaanku, secangkir kopi tak tersedia. Ye, heureuy ulah dianggap heureuy. Ibu maapunten, kita berpikir, Kang, tenang. Bu, maaf, hari ini banyak pemikiran yang salah kaprah. Loba jelema anu ngaku cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, asa hirup pangsunahna, tapi maaf ka kiai setempat anu ngajarkeun eta parukunan, bag-bagan ibadah kadang-kadang ngewa jeung ijid. Naudzubillahi min. Padahal tingali saur Kanjeng Nabi man akramal ulama faqad akramani. Lamun anjeun ngamuliakeun ulama, ulama di sini siapa? Lain aing mubalik, aing mah sakali papangihna ge. Kiai anu ngajarkeun bag-bagan agama ka urang jeung ka keluarga di kampung urang. Faqad akramani sarua jeung ngamuliakeun baginda Nabi Muhammad. Saha jalma ngamuliakeun baginda Nabi sarua jeung ngamuliakeun ka Allah. Di mana jalma ngamuliakeun Allah pama'wahul jannah maka bakal diasupkeun ka surga. Amin. Sabalikna hati-hati. Man ahinal ulama faqad ahani. Saha jalma anu ngahinakeun ulama, ngahinakeun kiai mandang sebelah mata. Bahkan wani ngaledek, wani ngamusuhan. Faqad ahani sarua jeung ngahinakeun baginda Nabi Muhammad. Jelema ngahinakeun baginda Nabi sarua jeung ngahinakeun Allah, nangtang ka Allah. Di mana jelema geus nangtang ka Allah pama'wahun nar maka diasupkeun kana neraka na Allah. Naudzubillahi min. Maka doakeun para kiai para ajengan nu aya di desa Banjaran Sari mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana amin. Diberkahkeun milik rezekina amin. Ya Rabbal
Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bimis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Tarikolot bojong kaso kapasar mawarancatan. Beki kolot beki ngaco embung salat naudzubillah. Salatullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Salawe manual 5 mobil sedan cetna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Ulah molotot ka aing. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ari jilbabna dibengket eta bajuna kos lepet. Calana ge meuni merecet bangun hayang ka tempoh. Batuk hanyir kuat. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin. Manusia yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah manusia yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? 124.000 nabi, 313 rasul yang Allah ciptakan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Sedangkan kabeh nu hadir penting ieu butuh syafaat. Butuh syafaat, butuh banget butuhna, banget bingit. Kenapa? Sabab urang mah lamun hayang istimewa dipandang ku Allah ngandelkeun ibadah hampura jauh daripada kata istimewa. Bener teu? Ngandelkeun salat urang mah carekeun keneh wudu nage. Hatur nuhun. Kopi bah di ditu mah kamari jeung rokona sasrop. Nya di ditu biasa mah biasakeun. Mangga nuhun, atur nuhun barokah. Heureuy apa ada minuman seueur ieu oge. Nuhun. Oh da ieu mah nu ngulumna ge bos langsung datang ka itu sagala disuguhan eta mah intermezzo. Dianggapnya alhamdulillah we. Tapi aku aing bade ngaji nginum sagala rupanya. Diinum kabeh ngarebek beteung teh meureun. Bu hampura, malam ini kita hadir muhasabah. Kita semua butuh syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Urang hayang ngarasa hebat dipandang dina ibadah, ngandelkeun salat carekeun keneh wuduna ge, bener teu? Ngandelkeun ngaji Quran urang mah tajwidna ka mana, makhrajna ka mana, betul? Ngandelkeun sodako kadang-kadang urang mah masih keneh hayang ayeuna naon, masih keneh hayang kapita ku batur dipuji, bener apa henteu? Ngandelkeun tahajud urang mah tahajud ge edan eling, bener teu? Apa yang kita butuhkan? Syafaat.
maka pantesnya aya nadoman geuning ilahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa anan naril jahimi. Budak santri budak leutik meh magrib dina dom sundakeun nu Gusti abdi sanes. Eta teh nu ngomong teh urang, Gusti upami ditingali dina amaliyah abdi, upami ditingali Gusti dina pengabdian abdi, jauh abdi pi surgaeun. Naon sababna? Aya contoh Nabi Adam alaihis. Cek Allah Nabi Adam nikmati fasilitas surga ngan jangan coba-coba mendekati ieu pohon ieu tanggal wala taqraba hadhihi sajarah. Nabi Adam lain ngadeuketan deui malah dipetik nepi ka di daharna. Kasalahan hiji terusir di surga, hiji kasalahanna ari urang loba salah loba bener, loba eling loba teu eling. Maka urang lamun ningali keunya jauh pi surgaeun bener apa henteu? Namun henteu kiat nahan Gusti abdi tumampi, abdi teh jalmi doib, jalmi lemah, tong teuing seuneu neraka, seuneu neraka ge geus teu kuat. Lantas apa yang kita buru ketika yaumul ba'ats? Semua umat dari mulai umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman kabeh hoyong syafaat datang ke Nabi Adam teu bisa, datang ke Nabi Ibrahim teu bisa, datang ke Nabi Musa teu bisa mere syafaat, datang ke Nabi Isa teu bisa mere syafaat. Cek Nabi Isa tingali dina kitab Daqaiqul Akbar tuh menta sawat ka saha ketika kuburan terbelah keur sujud ngangkatkeun pandangan. Apa yang pertama didoakeun ku baginda Nabi Muhammad? Gusti salametkeun umat kaula sadaya bahwa Rasul yang akan memberikan syafaat. Amin. Mudah-mudahan nu hadir wengi ieu sing kenging syafaat. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, ya Habib salam, salawatullah. Baginda Nabi mempunyai gelar. Apa gelar baginda Nabi? Afdalul makhluqat. Di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama. Maka lamun Kanjeng Nabi panutan orang, junjungan orang boga gelar Abdulul Makhluqat, minimal nu hadir di dieu sing boga gelar Abdulan Nas. Amin. Hayang boga gelar Abdulan Nas, hayang syaratna 5. Man kana fihi homsu hisolin kana Abdulan Nas. Barang siapa di dirinya ada 5 perkara, maka eta jelema manusia terbaik di mata Allah. Amin. Syarat nu kahiji ayyakuna muqiman ala ibadati rabbih. Jelema anu bakal menang gelar Afdalan Nas eta jelema anu betah dina ibad, sing betah dina sing betah di panga. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bo butuh betah keneh cicing di pangajian apa betah keneh nyoh HP? Terima kasih atas kejujurannya. Walaupun ngeunah hatena teh nyeri teh. Terus sarua jeung aing itah turun. Tapi emang bener akur urang mah loba keneh nyoh HP. Isuk HP berang, sore peting, anakna jelema
Udah ku aya anakan HP. Urang mah resep keneh nyonya HP dunia sudah tertipu padahal Bu cicing di pengajian gede pahalana betul. Bu urang satu acan berangkat geus diniatkeun arek ngaji qaula ayah tua geus dihampura dosa urang amin. Bahkan nu hareup ieu hampura nu hareup nu tengah nu tukang beda pahalana. Nu hareup ngaji maka pahalana bagaikan emas murni 24 karat amin. Ari aing nu tengah 10 karat. Nu ujung 5 karat. Nu di imah ngadengekeunana sakarat. Bisi aya nu di imah sia eta mah ngarengkol we diajak ngaji teh. Sok aya gitu aya. Kadang-kadang ibu ge sok hese diajak pengajian teh meuli samper ku salarea. Tapi si ibu datangnya ke mik, ibu perhatian, ayeuna teh pangajian, hayu geurang ngadatangan sabab eta kawajiban. Udah teresep ka kiyaina bari kieu teh nyeuseum melotot ka masjid. Ta oge aing nyaho. Ayeuna teh pangajian, aing moal ngadatangan lamun sia nu matahan. Naudzubillahi min. Bu, cicing di pengajian sajam sahur Nabi julusuka saatan pitolabil ilmi khairun min alfi rakaatin. Duduk 1 jam teu mawa kitab, teu mawa pulpen, maka leuwih alus daripada salat sunat 1000 rakaat. Mampu mah salat sunat 1000 rakaat. Tong teuing salat sunat 1000 rakaat, salat tahajud ge urang mah hese. Bener teu? Rek nanya orang ti peuting hudang salat tahajud apa kiih? Geus kiih? Ngisang. Bau hangseur aing mah teu ngaji bab istinjanya. Atuh geus kiih mangis, geus ngisang, make calana. Jara rorok calana di kieu-kieu. Eta cek budak anyir aya sarang odeng. Make calana, geus make calana. Lempang bilang HS di WC. Urang mah salat tahajud hese tong teuing salat sunat ribuan rakaat. Jangan menceritakan baginda Nabi qiyamul lail. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu nepi ka bengkak turna salatna getol. Imam Ahmad sapoe sapeuting salatna 300 rakaat. Urang mah hese tong teuing kitu ieu mah bulan puasa aya salat tarawih pan kadang-kadang sok milihan imam. Bener teu? Sok jujur imam di dieu nu laku nu gancang apa nu laun? Ditanya ibu-ibu Kang ulah Kang ngajawab Kang, ibu resep digancangkeun resep dilaunkeun? Anyir. Bah kuat keneh bah. Hei mah awewe pasok resep aya nu gancang aya gitu aya. Imam dikenaheunkeun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lain kitu lain amin geus teh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Min. Aya nu amin kitu aya. Ya tanyakan ke ustadzah di mana ece amin kitu bujurna asa diberi petasan bebut. Asalna ustad lalaunan jadi gancang macana suratna kuliah teh asa digancangkeun. Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun wala anak wala antum wala anak wala antum hi wala anak wala antum wala anak wala antum wala dolin. Aya nu kitu aya. Urang amit-amit gancang teuing ulah laun teuing pan aya ustad geus kolot mah taradengean rek kabur sabodo makmum asa eta mah der we maca surat tabat ning bismillahirrahmanirrahim tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada. Laun ku launa ngagujud cika aing teh arek moal. Ieu hampura urang mah dina salat resep nu gancang bener teu? Komo ibu-ibu
sok jadi provokator. Dirinya beres jam sabaraha, jam 8 leuwih 5, lila mending di urang setengah 8 kurang 5 teh geus beres. Ngan resep teh aki-aki di Gararotong. Atuh bidan ngadadak pinuh aki-aki di Gararotong. Panyate ya wabah penyakit anyar ditanyakeun teh penyakitna mabok salat. Ai bidan ieu jelema mabok ceuk urang mah ubaran hayang didata heula saha ngaranna. Atuh bingungeun jelema mabok, bah saha ngaran? Saha ngaran bah? Memek buluan. Eta bidan kesecunihin aki-aki begeers ya teh. Dibaca KTP na ece ternyata ngaranna Mehmet bin Burhan. Jelema mabok salat ditanya. Gancang teuing ulah laun teuing yang sedang-sedang. Maka saur Rasul, idza amma ahadukumun nas falyuhaffif. Enggeus atuh seserianana. Da aing teh lain si Sule. Oh, saur Kanjeng Nabi, idza make pempes ya teh cenah. Babak ngompol aing aya. Idza amma ahadukumun nas falyuhaffif. Di mana anjeun diangkat jadi imam, entengkeun sabab urang kudu bijaksana. Makmum teh lain kolot kabeh, lain budak ora kabeh, lain pendatang kabeh, lain pribumi kabeh, betul? Sing betah dipanga. Bahkan amalan akhir zaman anu paling mudah. Ulama mengatakan la amana illa bil iman. La iman illa bil ilmi, la ilmi illa bit ta'allum. Moal aman lamun jelema henteu iman. Moal boga iman lamun jelema teu boga ilmu. Moal boga ilmu lamun jelema tara daek ngaji. Ngan sedih akhir zaman ngaji masih keneh eleh ku dangdut. Betul? Jujur, rame keneh pengajian, rame keneh dangdutan. Sarua ten aing kitu. Paingan Roma Irama pernah nyiptakeun lagu tingalikeun lamun leungeun aing ka hareup jawab sing kompak. Siap? Leungeun ka hareup, leungeun ka luhur, ka handap, nu salah moal bisa hitut sia. Sok balik ngaji ka bebeng berarti teu ngomong dieu. Siap. Percobaan leungeun ka hareup. Asa karak ngomong geus teu nyambung. Leungeun ka hareup, leungeun ka luhur, ka handap. Ieu percobaan sesungguhnya. Kalau mau pengajian banyak orang yang ogah, kalau mau dangdutan pancek aing leungeun ka hareup nya sama kehu. Ulah didengekeun sorana deuleukeun kokod aing ka mana. Teu ka subuh ge moal beres. Siap. Fokus keneh teh ya. Kalau mau pengajian banyak orang yang ogah, kalau mau dangdutan banyak orang yang senang. Saya kasih Umi di gawean. Gus sampura Gus ajeuna ge aing kegian Gus. Kamai ece nya uing mengaji di kieu-kieu oge da uing mah dibarokahkeun. Amit-amit para roksang. Yeuh datang ka dieu abdi niat hoyong silatur. Di mana silaturahmi pasti menang amal. Asa kakarak ngadenge aing surahan silaturahmi kana amplok. Dengekeun 4 tahun jadi mubalik geus 10-an tahun can pernah kacaritakeun toronton ngahakan amplok. Teuing ngarieusin mah ngan datang ka dieu niat hoyong silatur. Di mana silaturahmi pasti boga amal, di mana jelema loba amal pasti loba dulur. Amit kana duit wae.
Lanjut ya lanjut. Sing betah dinai, sing betah dipanga, sing betah sholat pinuh di dia masjid pinuh. Mudah-mudahan nggak bohong sing dihampura. Aing mah fenomena akhir zaman atuh. Bener teh. Kamu nu ngagaingkeun subuhna aki-aki ripuh. Atunya beda jeung budak ora mah semangat sok budak ora bangkit. Shalatu khairum minan naum. Udang teu. Molor aing nyaho. Ngan leuwih parah lamun aki-aki. Eta adang subuh aki-aki asa bener molohokkeun jam sabaraha. Calangkung teh tecolat ge teu kunyanyaun. Tecolat ge teu kunyanyaun. Salaki eujeung geus begadang. Jam 3 karakees di masjid anu kitu tecolat ge teu kunyanyaun. Asa di pepene yes. Molor deui. Naudzubillahi min. Bu, Pak, hoyong di aku umat Rasul hoyong. Kita kejar gelar Abdullah Nasyab. Mana umat baginda Nabi? Umat yang menjaga sholat berjamaah. Makana titip kita ronton ya ka ibu bu, lamun ibu kebenaran boga salaki, kebenaran salaki ibu lalaki. Bisi bencong, cenah salat berjamaah. Muhammadun basyarun wa laysa kal basari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad teh manusia tapi luar biasa, bagai intan permata. Urang mah ciga batu bata, urang mah ciga batu. Rek nanya batu bata hiji dijual ke material laku apa moal. Intan permata sasemplek dijual ke toko emas dibeli apa moal. Ibadah baginda Nabi berkualitas sebagai intan permata. Ibadah urang mah lamun sorangan lir ibarat batu bata, atanapi lir ibarat cau butiti. Cau butiti batu bata hiji sarua, lamun teu dijual berjamaah teu dihijikeun hese lakuna, bener apa henteu? Makana ieu momentum memperingati Maulid Nabi bukan hanya seremonial doang, tapi tingkatkan kualitas salat berjamaahnya. Insya saha jelema anu ngajaga salat 5 waktu berjamaah, maka saur baginda Nabi la yusibahu pakrun fid dunya, eta jelema moal ngalaman hirup fakir di alam dunia. Asa bener ngajagana, asa bener sholat berjamaahna dijaga awal waktu, maka eta jelema moal ngalaman fakir. Mafhum muholafahna lamun jelema ninggalkeun sholat berjamaah asa teu dosa, bahkan wali ninggalkeun sholat hampura, maka eta jelema hirupna dipakirkeun ku Allah. Amin. Naudzubillah. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Sedih zaman ayeuna loba aliran GBHN. Apa GBHN? Gaji besar hutang numpuk. Aya nu kitu aya. Bahkan yang harus waspada hampura. Hari ini banyak majelis taklim tanpa izin. Teu izin ka desa, teu izin ka RW, teu izin ka sesepuh, nyeun majelis taklim. Naon majelis taklimna? Al-Emokiyah. Aya di dieu Al-Emokiyah. Anu bener aya. Moal aya meureun. Aya nu kitu aya. Anu sok nararangtung bari geuning. Aku berjanji
Kalau aku nggak bisa bayar, maka aku akan gadaikan suami aku. Aya nu kitu aya. Aing ngasam sedih jelema lamun geus kabeurik hutang nu kitu nepi ka salat lagi pan teu ceureug. Urang mah salat maghrib teh usolli fardhu maghribi salasa rakaat. Coba nu kitu. Soli fardhu maghribi salasa rebo kemis Jumat bayareun. Naudzubillahi min. Bu, jangan sekali-kali berani menantang Allah. Urusan riba jangan main-main. Memang datangna sigarek nulungan, wajahnya wajah domba, padahal mereka dalamnya serigala. Jelema ketika urusan riba, hartana keuntepan ku barang riba, nu aya lain nambahan, maka bakal dihancurkeun ku Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, maka hartana bakal dibeakeun ku Gusti. Naudzubillahi min. Piceunan, mudah-mudahan balik ti hutang nasi lunas. Hayang lunas, hayang bayar. Untuk malunas dibayar mah. Sing betah dinai, sing betah dipanga, sing betah sholat berja. Siap aplikasikan dalam kehidupan kita, siap. Nu kadua lamun urang hayang boga gelar Abdolan Nas. Waktu kita singkat belajar urang ibadah, ayyakuna muhlison dohiron wabatinan, ibadahna diajar sing ikhlas dohir bat, sing ikhlas dohir, sholatna sing ikhlas, ngajina sholawatana, sodakohna, ngurus budakna, ngurus salaki. Waduh, banget model kieu. Ke ngurus salaki mah kumaha ieu tah? Ieu naon ieu? Curug. Ieu teh curug jeung jempol kakarak disebut duit. Awewe akhir zaman wah hampura heuh. Nyahoeun salaki antara keur gablek duit jeung henteu terdeteksina leumpang. Mun salaki keur gablek duit seurina tariki ngabeuhay tah. Eta salaki keur gelo. Salaki keur ge amit. Nah sih nerangkeun ikhlas make kana bab rumah tangga. Hampura ibu ibadah panglilana teh rumah tangga. Salat dimulai takbiratul ihram nepi ka ayeuna diakhiri ku salam, betul. Puasa awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Haji al-haji asyhurun ma'lumatun, aya bulan ditentukeun, tapi ibadah rumah tangga ibadah panglilana. Maka man nakah lillah wa ankah lillah, nikah itu harus lillahi ta. Ampura tingali utswah urang baginda Nabi Muhammad. Rek nanya anu beunghar Kanjeng Nabi apa Siti Khadijah? Anu beunghar Kanjeng Nabi apa Siti Khadijah? Siti Khadijah teh awewe awewe loba du, tapi hampura sok sanajan beunghar loba duit teu pernah hinakeun carogena, selalu nyebutna ge pangkatna ya Rasul. Beda jeung Khadijah Banjaran. Kadang-kadang kasalaki nyebut ngaran aya nu kitu aya. Abbas. Aya Abbas. Halo Abbas. Abbas molotot naon teh kokom. Atuh cek budakna bapak aing Abbas, sinung aing kokom berarti aing. Ih amit-amit. Ieu mah kasalaki teh nyebut ngaran Tata, Mang Tata bari molotot naon teh aing. Atuh cek budakna bapak aing Tata, inung aing ai berarti aing. Ih amit-amit. Sing sopan kaca roge, sing sopan kaca. Ibu Siti Khadijah upami dipanggil ku Rasul kita, ya Humairah bari semut tungkul. Isina ningali pamenteur Rasul bahasana laun, labbaik ya Rasulullah.
Kang, panggil pamajikan orang, da orang mah ngadadak bonge atuh. Mah, oi. Aya nu kitu aya. Anu mana tiungna? So kadang-kadang hayang seuri saraki ieu dengekeun keur awewe tong teuing sorakna leuwih tarik. Molototna awewe nepi ka wani nyentakna awewe ka salaki, ridho Allah dicabut aras euneur. Naudzubillahi min. Beres muludan bu berkateun cekel leungeun salaki ceuri king tarik. Naon teh? Teu biasa teh euceul lewe salaki lompat langsung kunaon teh kasurupan lain. Ti kamari bapa sok leungit duit nyalahkeun ka tuyul. Emang usaha duitna ku aing. Wani mentah hampura ka salaki wani. Yah wadul. Sing sopan nyarios kaca. Pak urang mah hese nya. Sopan kene ka semah daripada ka salaki. Bener tuh. Aya semah mah geuning aya tamu. Hapunten mangga calik. Calik we. Hapunten nya da aya nage kur kopi hideung. Nya ieu kaleo, ieu aya cucu beluang, aya larutan eta aya buah wios diinum deui we ieu. Sopan ka semah mah, ka salaki mah da hese, bener teu? Rajin bisa sopan, urang mah anyar panganten. Anyar panganten mah ayang bebeb boga hutang we bebeb jadi babi. Bahasa teh sing indah, ayah, bunda, pipih, mimih, pantes teu. Beda uing jeung pamajikan manggil teh abi, umi, geunaheun. Da kabeungetan. Tok orang dieu euceul ari imah yang hareup gawir. Ai bahasa ayah bunda hayang kadenge ku tatangga. Ayah, kalau besok agenda ayah mau kemana? Aku lihat schedule si ayah besok agendanya mau macul. Ayah mau macul. Kau bunda mau kemana? Udah berjamaah besok itu jadwal meeting berjamaah ngalah tutut. Ayah jeung bunda jeung ngalah tutut. Naudzubillahi min. Sing sopan nyarios kaca. Insya tingali rumah tangga Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi bukan orang yang punya uang, tapi dasarnya lillah, suaminya lillah, istrinya lillah, maka rumah tangganya slogannya baiti jannati. Nuka dua bungahkeun daripada keucapan, nuka dua bungahkeun kudang dan ieu masuk ayang seuri meuli make up salaki itu antara dipake di imah mah anger we ciga kunti. Keluar jika bidadari malam Jumaah ayeuna salaki asup ka kamar macana ge ayat kursi. Oda euceukna buk jawig-wig panon cileus sagede bohlam. Bibir dahdiran make kutang geus ku ropia. Cangcut kohok merekan leutik Hello Kitty amit-amit. Euceuk dangdan sing geulis hareupeun salak. Bu, dangdan hareupeun salaki leuwih alus daripada salat sunat 40 rakaat dengekeun sia. Bahkan tingali sunnah keur boga awe nu boga salaki beres salat isya teh sunnah dangdan. Tawarkeun boga parfum bapana hei. Bapana resep sengit melati apa kucubung? Moto aing resep melati pake euceuk Gusti niat abdi nganggo parfum keur ngabungahkeun caroge sing jadi kiparat dosa kanggo diri abdi semprotkeun. Besok aya Kang awet teh geulis namari awakna bu me 17. Tidinya masing lila nyemprotna. Nahon diweuh aing salah henteu? Parfum nang meuli salak dipake jang salak. Genah. Ceung geus geulis bari dangdan tawarkeun ka salaki osok tara. Begitu malam Jumaah ayeuna bari kaji langsung ganti pakaian make daster kohok. Begitu salaki asup, wajahnya seperti ini, lihat tawaran bari kekian tah.
bapana bade moal. Naon imam penghaneut. Kang sok ditawaran tara Kang. Ipaingan bararegang. Ece dengekeun nawaran ka salaki leuwih halus daripada umroh. Ieu marajeun nawaran ka salaki deket budak bahasa meni vulgar meni teu nyakola. Bapak sia ge malam Jumaah bapak sia rek numpak moal. Budak lieureun cek budakna bapak engek numpak naon motor eueuh sapeda eueuh. Cing sopan bapana malam Jumaah umroh yuk kusakitu ge ngarti salaki lumpat ka warung meuli kuku Bima. Pamajikanna sarua ka warung lumpat meuli sari rapet. Magrib ditijuh gelasna sarua warnana sarua isya rek diinum pareum lampu. Atuh salakina jadi nginum sari rapet. Atuh pamajikanna make jadi nginum kuku Bima. Atuh salakina rapet teu bisa ki tika subuh. Atuh pamajikanna heuras ngageunung tika subuh. Amit-amit gara-gara kuku Bima jeung sari rapet. Bo, nyengir kudu bari mikir, siap? Catet. Mending salaki balik teu mawa duit, mending duit balik salaki teu balik. Cicing Kang, ngaji jeung taronton lah bapak-bapak dimeunangkeun ku aing cicing. Kali deui ya jawab, mending salaki balik teu mawa duit, mending duit balik salaki teu balik. Duit balik haram jadah dah. Mending salaki balik bari mawa eta mah kahayang. Ngan lamun di mending salaki balik sok sanajan teu mawa leres apa henteu. Naon sababna? Sabab hasil nama pasrahkeun ka Gusti. Ibu secapek-capeknya baginda Nabi dakwah iya, dagang iya, ngatur strategi iya, tapi Kanjeng Nabi sok leungit kacapena. Lamun naon dongkap ka bumi ningali bojona geus dandan bari geulis. Makana lalaki mah resep ka awewe anu sok dang. Kang nanya ieu, jawab akang lamun dipapatahan ku akang awewe ngalawan. Jawab ayeuna ieu. Kang resep ka awewe nu sok dangdan. Ting tarik ame kadengieun, resep ka awewe nu sok dangdan. Resep ka awewe anu geulis. Hayang ka awewe model kitu hayang modalan. Anjir asa dipangmeunangkeun. Modal. Emangnya cantik bisa pakai BPJS? Pamajikan hayang geulis mere duit kur goceng jeung eme ge geulis kene eme. Ye beres muludan goroan pamajikan teh sakali-kali bungahkeun bulan mulut atuh. Mama, sini sayang. Nih, uang 5 juta buat pergi ke sablon. Ah? Bulan? Salon. Ieu mah ngalamun we heula ngalamun we. Lamun boga salaki pengertian model kitu bunga apa henteu? Dengikeun sia tah. Kang, akang mampu apa henteu? Mampu nama ngan siap puasa 2 tahun. Naudzubillahi min. Ibu tingali begitu dongkap baginda Nabi Siti Khadijah geus dangdan bari geulis tarapi omongan disambut dengan senyuman tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a. Dibukakeun pantokna buburu nyanak handuk dicium panangana dicium keningna ieu urang kasalaki sok kitu tara iku goblok. Ibu nyium tarang salaki sarua jeung nyium hajar aswad komo salaki ibu hideung. Ieu Mekah encan atuh eta aya hajar aswad datang teh hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Udah hese geus kolot mah ajengan dipraktekeunana teu kudu hese. Begitu salaki asup eueuh nyemput di pipir panto. Salaki ngalengkah ka imah palangkeun sukuna otomatis ditajong cekel huluna cicing sia. Ceuk salaki teh naon ieu teh hajar aswad. Bisi kabur cekek rada pageuh cicing. Ngawahan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar.
Ece kurang keneh di itu mah disia-sia ku askar dirinya masing pageuh balik kecolok bibirna can cepleh mah eta salaki tarang dadeklok naudzubillahi min sing ikhlas dohir. Maka lihat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud. Tepati-pati aing warentah maraneh kabeh ibadah kecuali dengan ikhlas. Diajar ikhlas lillahi ta. Dua. Terus. Siap sajam deui. 2 jam deui. Sampai subuh. Dan bener ya mah kiai sukses kadidik masyarakat di dieu mah ahli ngawadul. Ibu syarat nu katilu lamun hayang boga gelar Abdullah Nas. Yang ketiga wa ayyakuna min sairil aminin. Anda mengaku umat Islam, Anda ngaku cinta kepada Nabi, maka ciptakan lingkungan yang aman. Jeung dulur kudu jeung baraya ulah pak komo jeung tatangga nu deukeut bener apa henteu sabab urang butuh teh pasti kanu deukeut heula katatang leres teh ibu tengah peuting gering dibawa ka rumah sakit saha nu pangheula ngagotong. Ibu, imah ibu kahuruan saha nu pangheulana nyebor. Malam Jumaah saha nu pangheulana asup ka kamar. Tatangga. Salaki. Hari ini mohon maaf banyak orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam. Banyak manusia yang ingin memecah belah Republik Indonesia. Na'udzubillahi min. Perkuat memperingati Maulid Nabi, Nabi hadir membawa Islam rahmatan lil alamin, pemersatu bukan pemecah belah. Terus maka prinsipnya bagaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kun kaliyadain wala takun kal udunain. Jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Leungeun katuhu jeung kenca hampura sok sanajan beda bentukna beda tugasna tapi saling bantu. Betul apa henteu? Leungeun katuhu tugasna naon? Makan ku leungeun katuh, narima duit ku leungeun tatu, mikeun sedekah ku leungeun katuh. Leungeun kenca naon tugasna? Oh beh atuh akademis saeutik menteri kebersihan. Naon cenah? Menteri leungeun katuhu boga milik diberikan kena cincin ditendang di mana? Kenca. Leungeun katuhu boga milik diberikan kena jam tangan ditendang di mana? Umat Islam itu harus bersatu. Nu beunghar bantuan anu mis. Luar biasa mengingat daripada almarhumah Bapak Haji Atang, Ibu Hajah Tini, luar biasa, tipikal orang yang suka membantu, betul. Orang doakeun anjeunna di alam barzahna sing jiada rahmat magfirah Allah amin. Murang kalihna sing soleh solehah amin. Sing menjadi penerus perjuangan daripada ayah jeung ibuna amin. Ya Rabbal, siap mau salat Fatihah sawang sulan siap. Urang khususkeun sakabeh kahadean anu aya di ieu wengi. Naon rupi anu dikorbankan ku murang kalihna sing dugi ka almarhumah ala hadihin niyah wa kullu niyatin sholihah birido illahi ta'ala wa khususon summa ila ruhi almarhum Bapak Haji Atang, Ibu Hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin.
Mudah-mudahan almarhumah di alam barzahna sing jiada rahmat magfirah Allah, sing kengeng taman-taman surga, sing dijadikan ahli surga na Allah, sing kengeng syafaat di baginda Rasulullah. Mudah-mudahan murang kalina sing istiqomah neraskan perjuangan anak, karena dikala masih hidup kita belum bisa membahagiakan. Sekarang sudah wafat bukan berarti sudah berakhir, tapi tinggal lanjutkan perjuangannya, lanjutan kebaikannya, insya Allah bakal mendapat keberkahan. Amin ya rabbal. Kamana can beres aing mah bieukeun ngaduakeun hal almarhum. Lanjut ya lanjut. Bu, anu katilu ciptakeun lingkungan aman, umat Islam kudu saling nu beunghar bantuan nu miskin, nu kuat bantuan nu lemah, nu pinter bantuan nu bod. Apalagi prinsip baginda Nabi Muhammad. Ibu Kanjeng Nabi mah saling bantu teh lain saagama hungkul. Bahkan dakwahnya luar biasa dengan akhlak. Aya jelema nu ijideun, bahkan jelema eta ngagogoreng, bahkan eta jelema sumpah serapah bari buta. Tawaleh ku Kanjing Nabi mah dihuapan, indah akhlak Rasul indah. Dihuapan tapi kapupusna, dekapupusna dilanjutkan perjuangan aku Abu Bakar. Pelebah Abu Bakar naroskeun ka Siti Aisyah, naon tugas Rasul nu can beres ngahuapan eta Yahudi anu lolong anu ngagogoreng. Dilanjutkan ngahuapan anak ngaran beda jelema, beda leungeun, beda rasa, bener teu? Akhirna cek eta Yahudi anu lolong teh ieu mah lain dengan nu biasa, lain dengan nu biasa. Abu Bakar ceurik inget kana jasa baginda Nabi Muhammad. Akhirna ku Abu Bakar dibuka, Umi bisi hayang apal eta leungeun anu sok ngahuapan Umi unggal poe ayeuna dahar teh leungeun jalmi anu paling dipikangewa ku Umi, paling dicaci, paling disumpah serapah saha baginda Nabi Muhammad. Ku sakitu eraeun ceurik eta nini ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka kade jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Hirupna tatangaan tapi can pernah saling anyangan. Bener apa henteu? Tuh katuhu rek ulin ka kenca init, nu kencana eueuh. Nu kenca ngelehan bagian urangnya urang anyang ka nu katuhu init, nu katuhu ngajauhan. Aya nu kitu aya. Naudzubillahi min sing bisa nyiptakeun lingkungan aman, insya persaudaraan kita harus bagaikan apa? Sahabat muhajirin jeung ansor. Tinggali sahabat muhajirin jeung ansor walaupun bukan saudara senasab tapi saling mencintai karena Allah, insya. Nu kaopat lamun hayang boga gelar Abdullah Nas wa ayyakuna nas bi aidin nasi aisin. Bu sing syukur kena barang nu aya ulah kabitaan ku milik bat. Kan sok aya awewe kitu panasan, bapana tuh tingali tatangga, geuning tatangga mah geus meuli kalung we urang rante keneh. Aya nu kitu aya. Bapana geuning tatangga mah geus meuli motor we urang sapedah keneh. Aya deui jelema teh tara ngomong kieu. Bapana geuning tatangga mah geus kawin deui. Deui bapa iraha rek kawin deui. Jangan berharap nikmat yang belum ada, syukuri nikmat yang ada. Ingat, bersyukur akan membuat kita bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur yang akan mengundang kita hidup bahagia. Nikmat leutik di syukuran mah ngagedean. Leres teu? Bo, leutik-leutik ge dicocoo mah ngagedean. Lauk ikan meuli tebarkeun di empang, isuk paraban, sore paraban ngagedean moal. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adabi. Nu kalima lamun hayang boga gelar Abdullah Nas wa ayyakuna mustahidan lil maut. Hirup di alam dunia irangkur ala kadar nunggu maut. Sedangkan mati rahasia Allah. Keluarga besar
ia ditinggalkan orang tua 1 tahun bareng katanya tahun 2021. Artinya dengan adanya kematian kafa bil mauti mau'idoh, kematian cukup menjadi peringatan buat orang. Artinya orang oge bakal maut. Maka mudah-mudahan maut orang sing husnul khotimah, amin. Keluarga almarhum almarhumah Bapak Haji Atang, Ibu Hajatini sing disoleh-solehakeun ku Allah, sing tiasa neraskeun kebaikan nu jadi ibu rahmakna, amin. Bari barokah sadayana. Kumaha lamun penting ieu urang ngadoa heula sasarengan, siap? Ngadoa heula sasarengan, siap? Bu, ieu nyaah jalmi langkung ti 40 ketika urang ngadoa salah sahiji bakal aya nu diijabah, amin. Ibu boga HP teu? Gaduh HP teu? Lamun urang boga HP teu boga kuota biasana sok naon ngahotspot, bener teu? Tapi penting ieu aya salah sahiji jalmi anu diijabah ngan dirahasakeun ku Allah. Urang ngahotspot ijabahna, siap? Siap ngadoa sasarengan, siap? Bari istighfar heula sasarengan, siap? Ingatkan sakabeh dosa nu pernah dilakukan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfir minal khataya, astag Rabbal baraya, astagfirullah minal. Angkatkeun tanganna. Rabbi zid ilman nafi'a wa wafiq amalan solihah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Mari angkatkan kedua tangan kita, hadirkan hati kita tawajuh kepada Allah. Sejenak kita tinggalkan aktivitas dunia kita. Sejenak kita lepaskan beban yang berat di dunia kita. Wakafkan waktu ini hanya untuk Allah. Malam ini malam berkah, malam Sayyidul Ayam di bulan Rabiul Awal. Insyaallah malam ini dispesialkan oleh Allah. Yakinkan dalam hati, malam ini Allah turunkan rahmat, maghfirah dan ijabahnya buat kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, di malam ini kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah segala kesalahan kami ya Rabb. Ampunilah segala kehilapan kami ya Rabb. Ampunilah aib-aib yang mati-matian kami sembunyikan di depan manusia ya Rabb. Ya Rabbana, jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekotor ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sebusuk ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekeji ini ya Rabb. Anugerahkan kepada kami taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabbana, di malam ini kami memohon maafkanlah jika kalau kami menjadi anak jarang tersenyum kepada ibu bapak kami ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah menyakitinya ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami tak sengaja pernah membentaknya ya Rabb. Maafkanlah jikalau kami pernah mengeluarkan air mata suci ibu bapak kami ya Rabb. Ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya. Bu, Pak, hadirkan wajah indung urang. Indung anu gede jasana, indung anu sangat luar biasa pengorbanan, tong teuing harta murah nyawa ge dibikeun ku indung demi urang.
indung sok loba ngabohong keur ngagedekeun urang ngomongkeun teu capek padahal badanna capek tapi teu pernah ngeluh, ngomongkeun teu lapar padahal badanna lapar tapi demi perut urang kenyang teu pernah indung ngomongkeun teu nyeri padahal badanna pasiksa tapi indung teu pernah ngomong. Hadirkeun wajah indung urang geus umur kiwari geus nepi ka ayeuna geus bisa nyieun kabahagiaan naon ka indung. Bisi urang pernah nganyerikeun moal waluya manakala budak nganyerikeun jadi indung datangan buburu menta hampura. Bisi sora anu kurang dianggap bawean geus moal kadenge deui, sora anu kurang dianggap risi geus moal kadenge deui. Urang sadar indung urang geus dimandian geus dibungkus ku kain kapan. Mi nasehatan urang mi geus eueuh suarana. Hadirkeun wajah Bapak, walaupun Bapak jeung urang di imah tarapangi tapi tiap lengkahna, tiap ngerut ayeuna mastakana, tiap keluar ayeuna kesangna, kumaha carana urang sebagai anakna jeung bojona bahagia. Pertanyaan tanya ka diri urang geus nyieun bisa kebahagiaan naon ka Bapak? Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat bagi orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya ya Rabb, sehatkanlah badannya ya Rabb, berkahkanlah sisa umurnya ya Rabb, cukupkanlah bekal ibadahnya ya Rabb, jangan ambil mereka sebelum kami bisa membahagiakannya ya Rabb. Izinkanlah kedua tangan ini membalas semua jasa-jasa baiknya ya Rabb. Ya Rabbana, andai kata kami harus berpisah dengan kedua orang tua kami, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbana, setiap detik kami rindu orang tua kami yang sudah tidak ada ya Rabb. Bahkan kami mengadakan acara seperti ini, kami rindu kebaikan orang tua kami ya Rabb. Belum rasanya cukup kami membahagiakan, kami sudah berpisah. Ya Rabbana, jaga mereka di alam barzahnya seperti mereka menjaga kami di waktu kecil ya Rabb. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Andai kata ada kebaikan daripada duriannya kami, sampaikanlah ke alam barzahnya ya Rabb. Luaskanlah alam barzahnya ya Rabb, terangilah alam barzahnya ya Rabb, jadikanlah tempat istirahatnya raudhatan min riyadil jannah. Ya Rabbana, rindu kami ingin bertemu orang tua kami kembali, pertemukanlah kami di surgamu nanti ya Rabb. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat berkah maulid yang agung, berkah malam Sayyidul Ayyam, berkah berjamaah kami memohon, jadikanlah anak-anak kami soleh solehah ya Rabb. Jadikanlah anak cucu kami yang kecil, yang dewasa maupun yang sudah menikah soleh solehahkan ya Rabb. Sentuh mereka dengan hidayahmu, lunakanlah hatinya dengan rahmatmu, tancapkanlah kekuatan iman dalam hatinya. Jadikanlah anak-anak kami seperti anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbana, maafkanlah jikalau kami teledor dalam mengurus anak kami. Jangan biarkan anak kami satupun menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Jangan biarkan satupun anak kami seperti anak Nabi Nuh Kan'an ya Rabb. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat berkah maulid yang agung, berkah berjamaah. Kami memohon angkat penyakit dohir batin yang ada di tubuh kami ya Rabb. Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami, bahkan harta uang pun alat ikhtiar. Sesungguhnya Kaulah Dat yang Maha Penyembuh ya Rabb. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat, kami mengadakan perayaan karena cinta kami begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad. Berkahkanlah rezeki kami,
berkahkanlah usaha kami, cukupkanlah bekal ibadah kami, terutama perusahaan peninggalan daripada almarhum Bapak Haji Atang, Ibu Hajah Tini, berkahkanlah perusahaannya ya Rabb. Berkahkanlah keluarga besar rezekinya ya Rabb. Terutama yang hadir di sini mudah-mudahan mendapat keberkahan ya Rabbana. Jangan biarkan kami yang sebanyak ini tertanggung hutang piutang ya Rabb. Jangan biarkan kami bergelut dengan hutang piutang. Jangan biarkan kami tidak bisa tidur memikirkan hutang piutang. Jangan biarkan kami merisi hutang piutang kepada anak cucu kami yang tidak tahu apa-apa ya Rabb. Ya Rabbana, ganti kesedihan dengan kebahagiaan, ganti musibah dengan anugerah ya Rabb. Allahumma anta rizqana rizqan halalan wasi'ana fi'an mubarakan fi min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa anzil bihi ya ni'mal mujib. Allahumma yassir alaina kulla asir. Kasusah kabingung nu hadir wengi ieu sing diangkat ku Allah, sing dipaparindan jalan keluar ku Allah. Ya Rabbana, malam ini kami bertahan walaupun angin begitu besar, tapi cinta kami begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad. Nasibkanlah kami bisa haji ataupun umroh ya Rabb. Nasibkanlah kami bisa bersolawat di makbaroh yang agung baginda Rasulullah. Ya Rabbana, di akhir munajat kami memohon, kami yang kotor, kami yang hina, wafatkan kami dalam keadaan bersih. Ketika Ajrail mencabut nyawa, mudahkanlah lisan ini mengucapkan kalimat bareng-bareng, La ilaha, La ilaha, La ilaha, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa na'udzubika min syarri akibati bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yaumil qiyamati wa maqaman mahmuda. Allahumma inna nas'aluka dakhalal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bebarengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu tiasa gabihatur upami aya saena inayah ti Allah. Pamiseur kalepatanana semata-mata kabodohan diri pribadi abdi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.